Sana ada lapar euy. Ayo dengan we dieu mah. Eueuh atuh ya kieu mah teh can masak ieu mah nih. Tuh aya bisa rek ganyel beuteung mah ku jodoh. Gitu ka orang teh. Tuh aya euroy atuh teh. Aya tuh bacang kilo deui urut urang jeung. Kita lihat tuh bacangna. Jadi talian atuh teh da lain buras ieu mah nih. Embung kalian mah. Murah kunaon deh. Eta pasti di jalon anjing edan Nih Kabayang tuh mun gegel kurang malik ngegel sok ya. caprak aya si ieu. Leuheung mun anjing nanti rabies. Kumaha mun rabies? Kan saya nu apal. Emang aya tanggung jawab. Kumaha sia we kuya? Ah. Serius, ayo ngobrol yang si ieu. Jai, penting mah urang ieu ya, urang morog manuk ya. Manuk naon, Mang? Manuk naon we meunangna, Jai. Manuk cik black ge ayeuna mah mahal beuh dijual ka kota sia. Yuk, Embu Mang. Sieun Burhan. naon hubunganna? Kumaha caritana Mang Burhan bisa abus kana porog manuk? Kan porog manuk teh sagede kieu, Mang Burhan mah jangkung gede, Jai. Burhan teh lain Mang Burhan. Burhan burung hantu. Oh. Halus atuh anjir menang burung hantu mah. Mahal anjir leuwih mahal ti cik black bah. Ari eta Mang. Burung hantu sama yang maot. Manuk naon, Mang? Nying. Pertanyaan ngalieurkeun deui wae ieu budak. Manuk incuing sedeh burung hantu mah meh maotna. Maneh. Maot na marakayangan, Mang. Marakayangan. Maotna teh da katabrak kareta harita teh. Paham? Atuh kareta meureun jadi hantu deui. Kumaha aja ya lah. Ki ngacaprak anjing budak ieu. Ampun teuing. Tah, geuning. Kenaon di dia? Ka imah bieu eueuh cenah keur ka sawah. Oh itu. Ngelongok nu traktor. Naon di? Tulungan ka bibi aya. Naon? Jem duit 10 we. Anjir, teu kaop. Sakalina neangan nginjem duit. Kali-kali atuh bi anjir papanggih jeung urang teh anjir merek kue ulang tahun atuh mere survei jang naon bari ge atuh 10. Aek nebusan sawah teh boga duit. Nyung lain sakit geura. Jeung nebusan sawah. 10 juta. Set kok. Nya urang ti mana atuh duit 10 juta bi. Jang naon barina jang naon. Yang nebusan sawah, Nebusan sawah da atuh urang oge itu keur nyang hareupan nu gawe. Geus cek urang mah eta we eta tah BPKB Siuda atuh sakolakeun. Tuh lila disakolakeun mah kudu ka TK heula, kudu ka SD, ka SMP, ka SMA sok. Heup henteu kitu bi. Nyakolakeun BPKB mah ka bank.